maksiyah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. La haula wa la quwwata illa billah. Faqultu wa billahi taufiq wal hidayah, amma ba'du. Ay ba'da tahiyah walhamdulillah wa syahadah wa salawat. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim awil ayatil karimah. Wa tabarukan bi dzikri a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam usriya bi alailata minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-hadis sadaqallahul adim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa mugi Gusti ngaberkahkeun dina Rajab sareng Sya'ban sareng mugi ngadugikeun kaabdikana Ramadan. Allahumma barik lana wa ballighna
sesepuh, para sesepuh tur kasepuhan wabil khusus sesepuh di tempat kersana dengan setempat anu ku pribados dihormat dan mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Aparatur pemerintahan desa min adnal wilayah ila a'lal wilayah, tikawit Bapak RT anu perlente, Pak RW nu getol gawe, Bapak Lurah anu gagah, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap panitia penyelenggara ieu acara, ikhwan ahwat, hamba-hamba Allah nu teu tiasa disebut satu persatu, dibilang saurang-saurang, diwiji-wiji. Namun insyaallah moal matakmirangan kana rasa ta'din kali hormat simkuring kasadayana. Tipayun urang sami-sami tasyakur ka Allah nu Maha Ghafur, masrahkeun puja ka Allah Azza wa Jalla. Lumasar kalayan takdir qudrat iradah mantena alhamdulillah. Takdir teu tiasa dipungkir, kadar teu tiasa disinglar, titik tulis diajali kiwari wanci anu utami. Ayeuna mangsa anu utama urang sadaya tiasa patepung lawung patepang wajah, patepung lawung sareng ahli ieu kampung, patepang wajah sareng ahli ieu wilayah. Khususna sadaya para jamaah anu sararayanana tawistina sae manah parantos kersa lumampah ngahadiran ka ieu mahfalah mubarakah wal mukarramah indallah. Dina raraga milari ridho Allah nu dijudulan ku ibadah, nu dikaitkeun kana acara ta'diman wa takriman, kana diisrokeun sareng dimi'rajkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu dimodalan ku nu sarodakoh, nu dieusian ku acara tablighul islamiyah, nu dihadiran ku sadaya para jamaah anu alhamdulillah sakieu mah meningalaya. Ibu-ibu, bapak-bapak ngariung di hareupeun imah, aya oge nu hadirna make mercy alias mareres di sisi. Tapi sanajan make mercy ulah dara disireum di sisi bari pareureum, daripada jadi sireum mending jadi simut di sisi bari umat imut. Aya opieunana ibu di dinya? Bapak nyonong canekeun? Di dieu ge cai hungkul. Sholawat ka iring salam ayil makrunah bita'lim ya Allah, pamugi salamina dilimpah curah ruahkeun ka hiji insan anu jadi panutan alam, Rasul pinunjul Nabi nu mati, nu jadi mata kholamna dunia, nu pamnyongcolangna saalam marcapada, rahmatan lil alamin, habibana wa nabiyyana karim, baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rahmat salam mudah-mudahan basing ka emret ka ahli bait ka emrat ka para sahabat, malah mandar urang sadaya salaku umatna anu nuju diajar taat oge turut ka mantena. Mudah-mudahan jaga di poe kiamat sing sami-sami ngahasilkeun syafaatna. Amin amin ya Allah ya Rabbi ya Rabbal alamin. Hapunten Bapak Ibu sim abdi suwanten kirang patro sehat tos 2 minggu serak baik teu nanyakeun oge nya. Lain payu euceuk keur gering we. Ka dieu datang kabita ku silaturahim, ngalobakeun guru, ngalobakeun dulur, kabita nya utamana mah ku gajihna we ngeureunaan deui nya. Ibu, Bapak, hadirin masyiral jamaah rahimakumullah, tahadus binikmah, alhamdulillah unggal peuting kelentengan we kalemur batur nya nyekelan mik dina panggung. Mik urang mah can dicekel-cekel Ibu. Ibu, Bapak, hadirin masyiral jamaah rahimakumullah. Tipayun para lun maklum nu disuhun, nu ninggalih, nu dipamrih, cukup lumur dada jemar pangampura tina samudayaning kalalepatan kaalfaan, dohir kalih batin boh dili dina ieu waktos pribados cumarios kirang sapagodos sareng mamanahan para bapak, para ibu, para sepuh sadayana, tebih tina margani utami, angang tina margani utama, kirang tata titi duduga oge prayoga satalidi nada hapunten kasadayana. Bil khusus simati yakin payuneun pengkereun gedengeun di dieu ngariung ahli ilmu ngajajar para ulama berbaris kiai jeung santri sing darelek orang-orang intelek silih kiciupan para kaum cendekiawan. Bil hingke simati ngaji ngunikeun hadis ngalaparkeun ayat ngabewarakeun aqwal ulama
teu saluyu jeung ilmu nahu teu merenah cek jurumiyah teu klop cek sorok teu nyeni cek maani kurang hade cek pan bade teu basajan cek ahli bayan teu lekoh cek balagoh kurang merelek cek ahli mantek pamugi ka para alim ulama sing tiasa ngalereskeun kalayan adab kaulamaan. Kami sawalona saupamina aya kalopatan di para bapak oge para ibu ka pribados teh kedah disunkeun deui. Es tuning celik putih celak herang teu geuneuk teu maleukmut jalan raya sasapuan. Taya tunggul sirungan taya catang supaan witi kawit ayeuna dugi ka jaga poe kiamat sim abdi parantos namprakeun dua belah panangan kangge ngahapunten kana kalopatan para bapak para ibu sadayana. Alhamdulillah. Hadirin masyiral jamaah rahimakumullah, buka jeung ibtida di alap cekap sakitu bae urang irit wanci ngahemat mangsa supados waktos teu wengi teuing. Ibu bapak hadirin masyiral jamaah, ieu pangajian diwangun ku panitia maksad sirau sinarung tujuan sejak ta'diman wa takriman kana diisrokeun sareng dimi'rajkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok sanajan bulan Rajab ayeuna teh geus tanggal 32 nya. Bulan Sa'ban eta teh tong leutik hate keur urang Cibodas ketika aya Rajaban lain dina bulan Rajab eta teh termasuk Rajaban istimewa. Eta teh Rajaban mahal ibu hayang nyahok mah. Nah make Rajaban mahal urang ngadongeng saeutik. Bulan itu abdi dionang ngaji ka Cileungsi. Keun bae teu nanya oge. Di jalan pamajikan nelpon cek pamajikan, Kang budak ngadat hayang kadu mun aya tukang kadu payahna meuli kadu. Oke cing teh nunggu dah. Pas di Cikalong bener didinya aya tukang kadu Pak. Cing teh ka supir teh pir turun heula sakedeung euy. Aya naon cenah Kang? Pamajikan nelpon budak hayang kadu. Oke cenah Kang. Turun jeung supir. Nyampeurkeun tukang kadu, Mang cing teh ieu kadu sabaraha tah? Kumaha cek tukang kadu 200.000 cenah cenah. Elo cing teh 200.000 sagede peureup. Cing teh 200.000 mah meunang opat siki. Sabarieu teh 200.000 teh nya hiji cek anu ieu. Bari sagede peureup 200.000. Cing teh mang teu salah eta kado sagede peureup 200.000 nya henteu cenah atuh jang. Nah cing teh geuning mahal-mahal teuing. He ari akang pan aya mah lain usumna cenah Kang. Lamun hayang murah meuli kado kudu keur usum kado bakal murah cenah. Jadi wayahna mah saeutik bada lain usum. Jadi ibu lamun aya kadu lain dina musim kadu teh termasuk kadu mahal. Berarti lamun aya Rajaban lain dina bulan Rajab eta ge Rajaban citarik atuh. Eta teh Rajaban pasti weh. Pasti naon? Mahal. Ganjaran anak ge gede bakal beda jeung jelema nu Rajaban dina bulan Rajab. Ibu, bapak, harapan orang ketika datang bulan Rajab dongkap sasi Sa'ban sederhana. Saluyu jeung pamunut sarua jeung pamenta nu tadi kurang dibaca. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah berkahkeun abdi dina bulan Rajab, berkahkeun abdi dina bulan Sya'ban jeung dugikeun abdi kana sasi Ramadan. Kata-katana teh beda, Ibu. Dina Rajab urang menta barokah, dina Sa'ban nyuhunkeun barokah kana Ramadan mah hayang nepi. Naon sababna? Lantaran Rajab bulan nu pinuh ku barokah, Sa'ban ayeuna barokahna leuwih badag daripada bulan Rajab nu kamari. Kan tenan Ramadan mah eta mah rajana pirang-pirang barokah. Ieu teh bu Sa'ban teh leuwih gede daripada bulan Rajab. Jelema sedekah 1000 dina bulan Rajab dibales sabaraha ku Allah? 70 cek batur. Ketika sedekah 1000 dina bulan Rajab dina bulan Sa'ban hiji dibales sabaraha? 700. Beda matak bulan Rajab jeung bulan Sa'ban dulur, Sa'ban leuwih badak. Rajab bulan nu pinuh ku barokah, Sa'ban barokahna leuwih badag tibatan Rajab, kan tenan Ramadan mah rajana pirang-pirang barokah. Naon cenah dulur ari ngaran barokah? Santri mah geus pada apal ngaran barokah teh ziyadatul khair, tambah-tambah kealusan. Semakin bertambah usia kita beuki alus hirup urang kanu kitu teh barokah ngaranna teh.
Beuki panjang umur urang, beuki alus ibadah urang, beuki itu barokah gece. Bisi jeung mah bisinya bisi. Aya ibu-ibu jeung bapak-bapak nu meme datang bulan Rajab kedul keneh salat duha. Ayeuna bus asup bulan Rajab balah datang bulan Saban jadi rajin salat duha. Tah nu kitu teh ngaranna osok ibu ngeureuyeuh tinggalin duha. Ngeureuyeuh tinggalin. Bapak osok ngeureuyeuh tinggalin duha. Tina saminggu sabaraha poe henteu duhana? 6 poe, 7 poe. Ibu, bapak sederhana konsepna teh di kampung mah. Isuk-isuk salaki make cetok nyeblokna babatok pacul ngagantung dina punuk pake rebik berengbeng irit ka sawah kuli maju rek usaha. Pamajikan di imah amparkeun sajadah pake mukena cong salat duha. Salaki nu keur usahana pamajikan nu ngadua beres salat duha lancar di bawah usahana ge tah. Osok ngaduakeun salaki nu keur usaha. Aware siga nama. Beda di bawah usahana ge da seuseuh. Tahun sababna suksesnya seorang suami berawal dari doanya seorang istri, betul tak? Salaki hayang sukses ngaduakeun tara. Masalah ki beda hees wae carekan tidak boleh maju. Mantok bapana sia mah molor wae di imah. Listrik beak budak kogoleran hayang jajan nagih ngaleut Bang Emok bayareun. Aya nu sok kana Bang Emok dia. Tukang warung biasana mah. Ngabejaankeun abdi ge anu sok ka Bang Emok mah warungna teh kurupukna teh laliat. Bo, salaki ini usaha ladang dicarekan ku pamajikan berengbeng ini kasawak kuli macul. Karek 5 menit beletuk kata kol pacul bincuran. Da teungar kalongeun dicarekan wae atuh. 5 menit beletuk kata kol bincuran atuh balik ke sawah teh lain menang duit tulur kalah rengkon datang ka imah teh. Doakeun salaki balik ini usaha teh salat duha heula. Ngadua. Urang mau kahayang loba ngadua tara. Ibu loba kahayang? Pasti da awewe mah di mana-mana baru loba kahayangna teh. Hayang itu, hayang ieu. Bu, memang bebeja ka salaki tak kahayang bebeja heula ka Gusti Allah. Curhatkeun ka Allah lain dina status curhat teh. Aya kahayang bebeja ka Allah salat hajat heula alusna mah osok. Oh, tara da apa urang ini? Urang mah dina salat aya na kabeh ge loba pangabutuh sing daek salat hajat. Hayang beunghar sing daek salat duha. Hayang luhur darajat sing daek salat tahajud. Rumah saloba dosa sing daek salat tobat. Urang mah loba kabingung sing daek istikharah. Si akang mah hayang langsung cair sing daek nyolatan mayit. Eta mah langsung asli langsung dibere langsung tina amplop cair. Bu, salat hajat heula tuluy ngaduka. Bapak tong amak pamajikan loba kahayang alus teh. Di mana pamajikan loba kahayang cing cirining di imah rek loba kaboga. Sok da di imah sagala aya kalin kahayang salaki lain da keke atuh. Iya mah abdi rek karasa di imah da lalaki mah teu mikirkeun itu ieu nu penting udud ngopi beres. Sok loba kahayang saha? Batur pedah mau di TV agar nyeng ka salaki hayang TV. Kang, TV. Ya naon hayang mah di TV. Ganti ku LED tukang TV-na. Geus we ieu tukang hayang ganti ngiridit pan salakina teh TV. Jadi we boga TV-nya. Ini deui ka tatangga kemuli kursi bebeja ka imah hayang kursi kerenyeng salakina ngiridit boga kursi ulin deui ka tatangga ke bapak boga pamajikan minum ulin teh kitu jadi loba kahayang. Ini pan ka madrasah da panon awe mah teu cicing atuh. Sing berang sing teh sing peneleng kana leungeun batur kana ceuli batur balik ka imah kerenyeng ka salakina teh. Oh di ditu moal di dieu mah mau beda mah, mau ayam mah, mau enu ngaku. Oh, sapa non berkah na pamajikan loba kahayang di imah jadi loba kaboga. Udah memang ari awe mah geus diciptakeunna ti surga na keneh ge loba kahayang. Siti Hawa ibunya di surga. Ngagerenyeng ka Nabi Adam hayang buah holi loba kahayang awe mah yakin. Maka gubrak we ka dunya komo hawa alam dunia.
cacak-cacak kawan di surga geges loba kahayang halus teh ngan beda sing sesuai jeung kamampuhan nu jadi salaki kuli maju hayang meuli beko coba seueur mah piwe aja pemikiran beko segala batur boga beko urang boga motor ke saya motor nikmati daripada pikiran beko liwe ripuh boga beko mah ini kaci anyur kempes banar kumaha dorong geus ya motor mah kempes didorong bisa coba lamun beko kempes ripuh ngadorong naginya mata tong mikiran rezeki milik nu aya di batur nikmati milik rezeki nu kurang di pimilik tong sok riweuh mikiran milik batur meuli motor nyebret panas urang mah kenal pot nu panas kali aja batur meuli kulkas muriang batur salakina kawin deui maot we Gusti Agung alus pamajikan loba kahayang daripada pamajikan eueuh kahayang teu boga kaboga bere duit 50 juta berombeng ka Cianjur meuli paniuk hiji da eueuh kahayang ya ece halusnya seueur kahayangan beda ibu seueur kahayang teh pertama tautkan dalam doa nembe kadua pawartos kanu janten caro ge utamakeun heula ngadua ka Gusti Allah iya kana budu wa iya kanas ibadah heula ka Gusti Allah tos ibadah iya kana stain nembe ka Allah nyuhunkeun ka hoyong urang insya Allah beres salat duha ngadua apa doana teh ini dapat sih ngajawab apa nanti Allahumma inna duha uka nya jarang peling cek urang oge wal baha wal jama uka ayo kisah sama uka tungtung nate geuning siga maksa ka Allah Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhriju eta teh pemaksaan ka Allah sok coba hartikeun ya Allah lamun rizki abdi di langit turunkeun Gusti please ya Allah maknya abdi kudu ngajul ya Allah abdi mah teu gaduh gantar Gusti wa in kana fil ardi lamun rizki abdi di jero taneuh please Gusti bijilkeun abdi mah teu gaduh beko ya Allah teu bisa ngerukna abdi mah bijilkeun ya Allah lamun tebih caket ke masa aja kalau kesyamat halus betul halus Allah mah resep pun dipaksa teh beda jeung jelema mah loba pamenta ka jelema paling sudi kan Allah mah justru ngewaeun ka jelema nu tara barang penta sok sing keukeuh ka Allah mah penta ka hayang urang teh ucapkeun ka Allah ditanggang ku Allah sok jeung Allah uduni penjakeun ka kami ka hayang maneh eta teh wilayah urang mah wilayahna uduni ngadoa ka Allah tong mikiran ijabah mah lain wilayah urang eta mah wilayah Allah tah nu jadi riweuh jelema urang mah sok mikiran wilayah Allah ari wilayah urang teu dipake tepan uduni mah ngadoa mah wilayah urang sok ngadoa ka Allah sing loba urusan ijabah eta mah urusan Allah tong mikiran ijabah tah nu matak lieur ka urang mah mikiran wae ijabah iraha doa urang ijabahnya ada can ijabah tong mikiran ijabah eta mah kumaha Allah wilayah Allah ijabah mah urang mah wilayahna ngadua loba kahayang ngadoa terus jangan teu diijabah wae teu diijabah ge doa ibu dosa urang dihampura Allah nu leuwih tahu Allah nu leuwih nyaho kana kapentingan kabutuhan anu ku urang dibutuhkeun penting kena di akhirat si Allah teh maneh mah daripada dibikeun di dunia dibikeun nang kejaga di akhirat ladang urang ngadua sok aya teu abdi mah nini nu ngomong kieu ajengan lain teu hayang cenah ngadoakeun salaki keur usaha pan ini mah teu bisa ngadoakeun bahasa Arabna oge cing teh nini ngadoakeun salaki keur usaha mah teu kudu ku Arab wae ku sudah ge jadi atuh kumaha mana nini nya ajengan cenah ari Allah ngartieun kitu kana bahasa Sunda goblok sugan cok ibu Allah ngartieun teh kana Sunda tah matak lamun urang teu bisa ku Arab mah ku Sunda we atuh ngadoa teh imon sok Arab-Araban bari teu ngarti oge ku Sunda we nya sok da teu naon Allah mah ngartieun ku Sunda we tapi kudu aya etika apa ulah siga budak morakeun abdi beres salat isya ngahuleng bari kieu ya Allah ngarti meureun amin ngartieun teh Allah henteu di cenah nya ngartieun
karena gerentes urang oke Allah mah ngartieun ngan minimal aya etika bejakeun ka hayang urang teh ka Allah ngarti meureunnya ngartieun Allah oge tah aya deui ningang poe Jumaah eta mah Mang Aroy eta mah dibejakeun ngaranna ngadoana teh kieu Gusti sarua da cara kamari amin oh udah geus 2 minggu baru ngadoana teh eta deui can ijabah kitu we ya Allah sami sareng nu kamari amin tapi sirek diturutan tuh aja kayak gitu ngirit waktu tuh teh lumayan ngadoa gituan Gusti nu Maha Agung aya we piomongeun jelema nya cek nini ngartieun cenah kitu ajengan Allah karena bahasa Sundanya ngerti atuh sok salah kita usah ibu tuh bisa ngadoakeun ku bahasa Arab ku Sunda ya Allah abdinya kesalaki abdi salaki abdi kan usaha ulang-ulangan kulit acur di sawah batur ya Allah sing sehatkeun jasmani jeung rohanina sing digedekeun milik rezekina Gusti ya abdi kesalaki abdi ya Allah dicerik-cerik ngadoakeun salaki keur usaha aya di dieu sok kitu dicerik-cerik nu mana awewe hayang nyaho aya nu sok ngadoakeun salaki dicerik-cerik tengah putih nu mana eueuh nya Pak beda di bawah usahana ge hese para didoakeun mah ibu lamun salaki hayang sukses usahana doakeun sing sering kudu janten bojo cek teh hoream ngadoakeun ge lamun geus hoream ngadoakeun salaki neangan we eueuh mah awewe saja nu daek ngadoakeun salaki urang heuh bisi embung ngadoakeun salaki babari atuh karipang neangankeun awewe nu daek ngadoakeun salaki urang sok mending mana mending ngadoakeun salaki urang mending neangan di awewe saja pang doakeun salaki urang yang mending ngadoakeun salaki atuh nu aya sok dadoakeun salaki sok aya awe nu ngolotot ka salakina teu mah aya kompak nemalan sok aya awe anu poporongos ka salakina heueuh kompak eta nya ibu istri calon surga mah teu aya nu wantun gogorowokan ka caroge teu aya istri calon surga mah sopan santun lemah lembut ramah tamah kanu janten caroge mun salaki ngomong 5 pol istri calon surga mah 2 pol setengah 10 pol kan di urang mah lain pamajikan 5 pol salaki 5 pol pamajikan 12 pol ibu calon surga mah genah kadengan ge kana ceulina ge mama ari sorban bapak nu hejo mananya saya di bapak dipayu kaden mana aduh genah daek ke kana ceulina ge Papa aya periogi kewe lama bapak can beres udut mohon mangga diantosan aduh genah osok itu pemajikan urang tara Pak korban disada itu korban dia terdakwa ya pan urang mah lain kitu cek salakna teh mama ari sapatu bapak nu hideung mananya nah tololo ari sia kok ibu sapatu tuh ya hareup aya dasar makanan leuwih ku kumul sia Mosek wae dari kita deleh sapatu ge. Yeuh. Salaki sajengkal ngomong pamajikan 2 depak. Ya Allah. Gusti, aya sok kitu? Moal di dieu mah moal, ieu mah di ditu di Amerika. Para itu moal di dieu mah moal aya. Moal anu ngaku moal. Jalan-jalan ke Banjaran, naik taksi kehujanan, rajaban terus rajaban kan salaki anger ngalawan kan salaki anger sok aya ngalawan kan salakina coba dicenakan Gusti aya Bu abdi mah moal suudon ka urang dieu teu apa ting bener bohong urang tanyakeun Pak mumpung aya hareupeun urang ayeuna awewe Ibu uy cenah ditahan aya istri soleh teh uy digorowan teh uy istri mah atuh sing sae kah kitu digorowan teh
ibu uy suruh dasar ibu wah kakarek enak makan tadi mau kejeng kui segala dulu ibu-ibu ada raya ibu ayah buaya iya buaya ibu teh keur ngaji ayeuna teh ya malaikat keur cicing luhureun sirah ngan teu katempo rek naon nyabutan dosa ibu nu halaladir supaya dihampura ku Allah amin rek ngangkatkeun doa ibu nu halaladir supaya diijabah ku Allah amin tapi catatan in kuntum shodiqin mun eceuk cara jujur bade jujur jawab sia sing jujur mun salaki balik di sawah datang ka imah bobolokot kuletak sok dicium leungeunna tara tah kitu kadenge anu makan ku ceuli urang sadaya tara naha make tara dicium leungeun salaki bau bau naon bau taneuh atuh kumaha heula ku cek salaki teu hayang aing ge dicium ku sia bugolodong tungtung teh gembrung galeno nu barurung jeung nu paingan dijodohkeun atuh sarua edana meureunna ibu cium panangan caroge uih ti mana ti meuni teh penghargaan penghormatan pamajikan ka salaki salaki kuli macul cium jalan rizkina lewat panangan ngarah lancar di bawah usahana eta cenah teh teu hayang nyium mokot salaki teh sasangaleun ibu nangis aya bejana awewe jeding gara-gara nyium leungeun salaki sasangaleun da eueuh cium leungeun salaki teh mun salaki urang usahana lewat ngotak da jadi caleg cium tarangna ngarah lancar mikirna salaki urang mah teh tukang main bola cium cokorna ngarah hampang dipakai nyepak bola so bu lamun caroge urang uih ti Serang datang ka bumi sok dielapan ke sang tara kada dong dasar elamun salangki datang papa genepi kalawang samurku hate nu senang dibarenganku senyuman osok ketara gitu mending ngakunya mumpung ayeuna di pangajian mudah-mudahan diampura dosana amin akang bade ngaleut heula osok gitu akang bade ka jaman heula akang bade dahar heula akang bade ka kamar heula osok ketara kedegong nih tara nawaran masalah ke ya Allah Siti Khadijah mah unggal peuting nawaran salaki teh cek nawaran naon we atuh kami dongkap pungi teh Siti Khadijah mah ya Rasulullah genah kana ceulik nangge nya ka salaki teh ya Rasulullah majikan urang mapan bapak sia batur mah ya Rasulullah ka salaki teh ceu ojo osok ka salaki manggil ya Rasulullah nah atuh henteu da lain Rasul cenah Siti Khadijah mah ka salaki manggilna ya Rasulullah da salakina pangkatna Rasul boga salaki pangkat Habib ya Habib Allah boga salaki pangkat Nabi ya Nabi Allah ari salaki urang naon pangkatna RT panggil ku pangkatna ya teh ka dieu teh salakina teh Hansip ya sip ka dieu sip ya nu riweuh teh salakina RW ya weh Allahu Akbar cek kangjeng Nabi aya naon ya Humairah duh genah ibunya pamajikan dipanggil ku salaki ya Humairah wahai bunga mawar yang putih kemerah-merahan ibu osok di alam ku salaki disebut bunga mawar kadang-kadang osok disebut bunga mawar ku salaki dengekeun kan ibu balik ngaji protes ke ka salaki demo siap Kang kadenge teu ku cocok sia di pangajian naon ari sia balik ngaji teh ka sarumahan indungna
Badal geuning Kangjeng Nabi mah ka pamajikan ngalem manggilna ge ya Humairah. Ari maneh kaingan ya Humaideung batur mah ka pamajikan teh ya Humairah wahai bunga mawar, ari maneh ka urang lagi hanya buat wahai bunga mawar. Ceuk salapena kadieu ieu dengekeun ku cai maneh sing bener. Kangjeng Nabi ka Siti Khadijah manggil ya Humairah wajar, pantas munasabah. Siti Khadijah mah awak jangkung, irung mancung, kulit bodas, ari maneh awak betekok, irung pegek, kulit siga gegetuk maneh mah lain wahai bunga mawar da ku aing dipanggil wahai jawel kotok. Gusti batur mah indah rumah tangga teh ibunya tetap jadi suri tauladan Kangjeng Nabi. Cek Kangjeng Nabi aya naon atuh ya Humairah sanes ya Rasul kinten-kinten wengi ayeuna abdi diperyogikeun ku salira akan api henteu. Ari kitu kumaha? Mohon saupamina salira meryogikeun ka jisim abdi wengi ayeuna abdi bade dandos bade nganggo sesengitan bade mayun ka salira. Kumaha geulis lamun akang teu meryogikeun malam ayeuna sabios ya Rasulullah saupamina gamparan teu meryogikeun abdi wengi ayeuna abdi bade gentos deui angowan ku mukena bade calik dina sajadah mayun ibadah ka Allah nepi ka subuh. Kitu atur mah ajaran tapi ibu malam ayeuna balik ngaji. Apana? Naon? Lain ieu ari urang malam ayeuna kumaha dipake moal. Naon gitu? Heeh, lamun urang rek dipake kumaha urang rek dandan. Diwedak, dilipan stip, nyak seungit, baju seksi, pokoknya servis memuaskan. Oh, jadi cangkeng, oi. Si gelo sia. Hanas ku aing ditawaran geuning moal dipake. Bae ku aing marek ngolor we nepi ka subuh. Kadang-kadang urang mah lain ibadah, bener tuh. Nawaran ka salaki henteu dipake ibadah henteu, batur mah teu diperyogikeun ku cara ge mayung ibadah ka Allah nepi ka subuh. Tawaran aku salaki teh. Komo malam Jumaah mah tah. Kadang-kadang salaki teh balik salaki sate kolor geus nyangsang tatap-tap. Di jalan keneh ge bari huhuitan. Wih. Ceuk tatanganaku naon mang make jeung wik-wik. Pandi imah aing rek waw. Tata ibu malam Jumaah mah kobo dandan detik Kamis pas sore teh mani ngeueum ngarin sok panglobadakian urang gosok awak ku euring teu ngabudah cenah ustad tambahan ku sabun jaipong digosok ku euring make sabun jaipong meunang euman dinarin sok nu muruluk teh lain dakina unggul kuntiana ge beak sok make minyak seungit seseungitan dua ta awewe minimal rek ngahareupan salaki teh hiji tajayun kadua tatoyum. Tajayun sing kersa giginingan, tatoyum sing kersa nganggo seseungitan rek es jeung salaki teh ulah bau cucungu. Ieu marek ka pasar dangdan, ka onangan dangdan rek molor jeung salaki kutang nyengsol. Tina kelek ririaban bulu hayam. Tina irung lo lewat segede bohlam. Cileuh segede jengkol. Digelung segede kulut tutut. Rek molor jeung salaki kutang geus pegat talina sabeula. Tungtungna kaitkeun kana paniti. Nah penting salakina rek ngagarayam kacugak. Garayam. Irungna aya engang di dieu. Lain engang bapana paniti nojos. Bu. Ibu. Dandan rek nyang hareupan nu jadi salaki komo malam Jumat kade. Seungitan tak kelek bisi bau kulum kentong. Keboga cenah ajengan minyak seungitna ge. Aduh di urang mah dipikir loba ku surawu we gesek. Balik salat isya salaki ungas ingus. Cek salakina pamajikan aing atawa karedok. Teu boga-boga teuing mah eceuk minyak seungit menta we ka DKM aya mata duyung. Pake ke 12 tahun salaki pingsan. Imah kumaha rek es yang salaki malam Jumaah nu dioleskeun kana awak GPU. Silih pencetan geuning jeung salaki tengah puting diletak ku salaki teh lada. Sing saya ibu sing saya rek mayun kanu janten caroge
tawisan salaki teh Rajab ya Rajab sing aya peningkat ziyadatul khair tambah-tambah kealusan tadina tara daek nawaran ka salaki tawaran salaki teh nu tadina tara dangdan ketika mayun jeung caroge dangdan ayeuna mah komo salaki balik usaha mah kudu daek dangdan teh ece ai salaki keur mah paduli teu dangdan oge ieu lamun salaki ngadenge balik usaha tah buru-buru dangdan teh teh salaki nga-WA clik mama papa ayeuna tos aya di bandara Pasir Hayam ibu lamun ngadenge salaki baliknya bate buru-buru mandi dangdan ceplok budak cempaka teu boga mah murah we budak pipa nomor 4 teh renok lipstick cap Mirabella amucu siga bujur kuda lumayan kelek semprot ku Rexona aks itu menggoda selanjutnya kumaha sia sungitan awak halis dikerok ganti ku sepidol siga bulaut eta geuning siga mad arid eta mad wajib mutasi we panon teh macek ka kedat ka dieu Gusti buruk ge di bonding di lelempeng di warnaan geuning urang kota mah di hejoan di beureman di konengan di lajaan di salaman kulub sakalian kulub-kulub tangarana baju geus seksi budakna nanyakeun mama rek ka mana mapageun bapak sia emang bapak di mana mama di bandara lain mantok di sawah bapak siapa atuh kumaha dibagiakeun heuh yang boga ganjaran aing mah ngabaekeun bapak sia ibu salaki balik kuli bangunan di Jakarta nanti geus kabayang-bayang banget pamajikan atuh sono mau makan teringat padamu da anggat teh makan jeung peda nempo banget peda meureun molotota sarua jeung pamajikan mata peda teh geuning pannya duh sono ka pamajikan datang ke ka imah pamajikan meunang dan salaki tumpak motor diarem hareupkeun imah pamajikan geus ngabeudeugan lawang pantau salaki ngalaan helm plek digugakeun ceuk salakina wow silo men cek pamajikanna bapana da aing mah teu keur men sia teh henteu marukanana men teh mencret we wungkul duh salaki nempo beungeut pamajikan meunang dangdan tong boroning geus ka imahna lawang pantau keneh ge geus ngagoromel ka pamajikan cek salakina aduh neng teh ku bela ka akang nu dongkapnya ba akang mah balik nalangsa tina bawani kan suka ganing neng mani gelis mani lesang eta damis jeung ngajabat eta halis secara jangjang kepinis tong war wur abdi masuknya di hate ya wur bari eueuh nanahaon eta teh PHP ngaradakeun kitu teh boro manggeus bunga wur nanahaon ieu boro-boro beureum hejo-hejo acan geuning neng meuni gandang teu disangkiku akang eta cangkeng lir papanting akang hayang geura peuting pertanyaan rek naon make ngarep-ngarep hayang buru-buru peuting teuing urang ge teu nyaho cek pamajikan akang barudak teh cenah arulin atuh kang barudak sing jarau saya bapak mana capeon yang istirahat jarajan masluk bari itu tak 2000 ewah kos majalkeun hayang istirahat geuning neng mani denok katambangan godi wadak hate akang sing sareblak pami wangi mah dicabat
rep plek helm nutup juga teh peuting geuning neng atos wangi lain peuting Kang helm nutup neng kada pasrah diri dangdos natong lami-lami akan hoyong tita tadi geus poho euy seak teh pamajikan diserang ku jurus 7 gablok bapakna kunaon berat kumaha beda bisa sari hari mana di Jakarta ada anjeun naon biasa yang sarimi hari untung trijenti tapi nah beratna luar biasa rek teu berat kumaha atuh euceu rangsel dina tonggong keneh mangkani bukan bangunan mah pan sagala aya malincong 4 marangsel teh subuh 3 garpuh 2 seseuheun dapat ngecor pinuh ku adukan candi seueur 25 kilo nyaho berat atunya Gusti mata taibo dan teh lain keur batur ngalah janten ibadah cobi kangen nu janten caroke Rajab mudah-mudahan orang sing hasil barokah amin ya Allah ya Robbi ya Robbal alamin hikmah nomor kedua perjalanan Isra sareng Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul diisrokeun minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa Rasul Mi'raj ka Sidratul Muntaha gancangna carita di dinya dibere kewajiban ku Allah nyaeta salat nu 5 waktu. Salat adalah satu kewajiban yang pertama diwajibkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad lain daripada yang lain. Ketika Allah ngawajibkan puasa, Allah ngutus Jibril. Allah ngawajibkan zakat, Allah ngutus Jibril. Allah ngawajibkan puasa, Allah ngutus Jibril. Tapi ketika Allah rek ngawajibkan salat ke umat Nabi Muhammad, Allah ngahajak ngangkir Kangjeng Nabi Muhammad. Inilah istimewanya salat beda daripada ibadah haji dan umroh. Makana sanajan jelema daek ibadah haji, jelema rajin umroh, jelema rajin zakat, rajin sedekah, tapi tanpa ngalaksanakeun salat nu 5 waktu punten-punten nilaina nol besar di hadapan Gusti Allah. Naon sababna? Sagala ibadah napalna kana salat. Percuma haji kau tunaikan ayeuna, percuma zakat kau kerjakan, kalau tak mau sembahyang menyembah kepada Tuhan. Banyak orang rajin bersedekah, zakat haji tak mau kalah. Sayang 1000 sayang, dia tak mau sembahyang. Sayang 1000 sayang, kalau tak mau sembahyang, percuma zakat kau berikan. Ayo, percuma haji kau tunaikan, kalau tak pernah sembahyang menyembah kepada Tuhan. Baik kalau gue cek. Oh, enggak bisa tahu kumaha. Udah serius tuh ngaji manunutan Pak abdi ge nyaho ah. Ieu mah abdi da abdi ge sarua ari mingguan mah terang lagu Bapak. Di masjid bapak-bapak malam Jumaah. Nah ditempokeun teh dalegam diuk teh geus teu puguh atuh. Eta aslina nu saurang standar hiji cokorna nyambunya sabelah. Nu hiji standar 2 bari nangkep tuur. Nu watir mah aki-aki nu katilu kabeh coplok standarna. Yang saya enak tihang masjid. Panyate kukupu muntir sing hore sirama-rama, panyate tungkul kerdikir sing hore ngacai kana calana. Ajangan
naon cing teh bah ngaos wengi ayeuna mah kahartos cenah nepi ka nyerep kana samleh cing teh abah nu nyerep kana samleh mah lain ilmu babaldah dir ngaji di bawah serius mah panunutan kita ngaya sautak setik ngalagukeun bae ka mangarah teu nunutan ting banyak eta teh seni disebut teh cenah ari hirup kesenian mah teu indah atuh teu indah sok coba ibu dipiung teu make seni teu indah atuh oh tan ditiung ge aya senina tingalikeun teknik ka pangajian kerudung rumaikeun kana dada hijab syar'i ngaranna ningang teh ayeuna poe Minggu tatangga rek kawinkeun dionang parasmanan raketek beungkeutkeun kana beuheung pantiungna teh model naon eta BKAK ngaranna naon BKAK teh biar kacekek asal keren eta ningang pas sore pinahkeun tiungna kana bitis bisul eta mah eta modal tak suparupa eta seni da boro-boro ngaji lempang ge make senal itu seni mana seni lempang tinggali seni lempang suku katuh kaharep kenca katukang kenca kaharep katuh katukang eta mah lengkah ngaranna eta mah lengkah ngaranna lengan katuh kaharep lengan kenca katukang kenca kaharep katuh katukang eta mah kepat ngaranna eta mah kepat ngaranna coba bayangkeun ku urang dieu lamun lempang eueuh senian suku katuh kaharep suku kenca kaharep leungeun katuh katukang leungeun kenca katukang ajaran si alima lengkah gigituan di hareup siga pampir meureun sing araca tuh jadi lempang ge kudu make seni eta senal di senal baik kumaha maneh malah senal ngaji ge make seni ibu mata beda-beda seni ngaji tembokeun aya ngaji mimiti mu balik papan atas sampai mu balik papan bawah senina rupa-rupanya aya abdi mah can boga papan da Pak papanting we meureun aya nu kieu geuning baheula mah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa qala subhanaka lana ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kalau memang demikian hulu lenang loba dakian. Eta saha teh ibu MJ almarhumnya geus eueuh aya Gusti kenangan dari sejuta umat diridik deui geuninganan ka itu Bandung aya Darut Tauhid saha teh heeh saudara-saudara Aak mah suka sedih teh kalau lihat jamaah mah urutan teh. Tuluy we muhasabah dirinya teh na teras masjid. Ya Rob, Engkau yang maha menatap. Engkau yang maha melihat. Aduh disololot. Ti agim teh ibunya. Tuluy aya deui geuning dina TV One baheula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, marilah kita berbanyak zikir terhadap Allah Jalla Jalaluhu. Saha eta ibu? Arifin tuh, nyaho itu Kang Haji mah saha hiji teh apal. Aya di nu kieu geuning jamaah. Saha eta? Kad Maulana eta. Manehna teh keur gering euy ustad eta teh. Geus parah. Karunya ajengan loba nu moal ustad eta geus gering, geus teu inget kana poe. Linglung tadi poe Minggu didengekeun eta isuk siaran langsung ngajarkeun teh Jumaah. Oh Jumaah. Cing teh geus linglung ajengan teh Jumaah. Oh berarti ceuli urang nu koslet. Eta ibu seninya rupa-rupa. Komo ngaji perlu aya seni dadan gitu make seni mah teu geunaheun atuh bener da. Sok budak ora tengah poe gogorowokan di masjid adan lohor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Urang mah parang mah. Kalau demo di mana snau yahil. Tapi coba lamun make seni adan subuh di dia budak ngora, minimal kieu we. Allahu Akbar. Wah, nu keur molor ge beuki nyegrek we. Pakai seni dan sautan setik tadi
aya lagu anu bae hampura we eta supaya teu nurutan ibunya. Jadi ibu, salat adalah ibadah yang paling utama. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama yang bakal dihisab oleh Allah, diperhitungkan nanti di poe kiamat. Memeh Allah ngitungkeun puasa, memeh Allah memperhitungkeun zakat, memeh Allah memperhitungkeun puasa. Nu pertama diperhitungkeun ku Allah nyaeta amal salat. Makana kade ulah wani-wani ninggalkeun salat. Bahkan urang dihirup di alam dunia hayang barokah ge sing daek ngeureuyeuh ngalaksanakeun salat. Sabab kaberkahan hiji jelema kehidupan dina rumah tangga, ibu hadirin, bakal dicabut ku Allah ketika jelema pangeusih rumah tangga geus teu daek ngaraksa kana salat nu 5 waktu. Tapi sabalikna man hafadha ala shalawatil khamsi, ketika jelema ngaraksa kana salat nu 5 waktu, maka akramahullahu bi khamsihi sholin. Ketika jelema ngaraksa kana salat 5 waktu, Allah ngamuliakeun eta jelema ku 5 perkara. Di antawisna kahiji yurfa'u anhu dikul ais, ku Allah bakal diangkatkeun ka susah karupok dina kahirupan rumah tangga. Nah, jadi ketika orang rumah tangga hayang tenang, tentrem, ayem, damai, hayang barokah, laksanakeun raksa salat nu 5 waktu. Ibu rek nanya, lamun ibu can salat lohor tenang teu hate? Derwe salat lohor, kumaha geus salat lohor? Tuh, Pak karasa ku urang oge ibunya. Ieu mah kumaha atuh da jelema? Rumah tangga hayang barokah, hirup hayang tenang, hate hayang tenang, ari salat tara, ngaji tara, puasa tara, usaha tara, balik ka imah pamajikan cerewet. Gusti rek di mana tenangna rumah tangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tos di mana Kang yakin karek mantau? Budak kegoleran hayang jajan teu gabet polo tinganan tulis dik geus disada gas peak nu nagih ngaleut cemingin cemumun ceerah ceedoh celilis tingalikeun ngantri siga rek divaksin. Aing mah tos di mana wae atuh? Sing sabar, sia teh sabar we atuh heula. Sabar, memang sabar bisa dikejo. Gusti nu aku gablek salaki kieu patuh beuki kolot lain mikir teu daek salat-salat acan. Usaha henteu, ngaji henteu, salat henteu, puasa henteu. Datang bulan Ramadan batur mah parwasa ieu cacaleuhakan di warung cemumun pan udut jeung ngopi. Tiga budak leutik boga salaki. Ningang rek deukeut ka lebaran riweuh hayang meuli baju henteu boga salaki teh. Awak jebrok, cokor jebrok, buhuk jabrik, teu molok boga salaki dasar. Tara daek ngaji, tara daek puasa, tara daek salat. Yeuh akang abejaan tarik kolot bojong kaso ka pasar meuli rancatan umur maneh teh geus kolot kala beuki ngaco tara daek salat acan. Aing mah lamun nyaho rumah tangga rek kieu da moal daek baheula dijodohkeun ku abah teh moal. Da pasti aing mah dipelet ku maneh teh nya. Oh iya, sia teh pelet-pelet kumaha? Ieu teh keur nyaritakeun ibu salakina kedul salat. Aing mah teu melet ka maneh. Melet da apal urang oge urang mah beungeut geulis maneh mah goreng patut. Urang mah loba nu hayangeun baheula ge tukang song ge hayangeun ka urang baheula teh. Tuh aing mah sia teh teu melet. Da loba buktina akang urang tiap mae cangcut kaleungit wae. Tuh aing mah teu rumasa sia. Heuh bae tuh teu rumasa mah akang ngan kieu we ti abdi mah Kang. Ieu rek iraha maneh mikir rek salat. Ieu batur mah ieu darek salat, darek ngaji, darek puasa ari maneh Gusti nu agung umur geus kolot pan akang urang teh moal lila hirup di alam dunia teh akang. Suatu saat ieu urang teh bakal maot dihadapkeun ka Allah Subhanahu wa taala, akang teh bakal didakwa ku abdi bakal eleh, akang teh di hadapan Allah teh. Pan bakal ditanya meureun akang kewajiban teh lain wungkul makean, lain wungkul maraban. Ieu akang teh meureun bakal ditanya naha bener ayeuna akang teh mengabejaan cara salat nu bener, cara wudu nu bener, cara adus nu bener, pan akang macan pernah ka abdi. Oh, sia teh sanaya taufik jeung hidayah. Taufik jeung hidayah teh Kang teangan lain ngahuleng wae di imah sia teh atuh. Tuh jeung batur mantau ka madrasah. Taufik hidayah tapi tara ini ka madrasah. Oh, sugar we atuh ge mah aing daek ini geus aya hidayah mah. Kang, abdi mah ngagebeg tadi ngaji di madrasah. Kunaon make jeung ngagebeg? Ceuk ajengan di madrasah Kang. Gusti nu agung. Hayawan nu teu dimulyakeun ku syarat teh cenah Kang aya genep. Ternyata nupang nomor hijina teh kan nupang hina-hinana di hadapan Allah teh lain anjing, lain babi, lain bagong. Saha? Akan
mahal make aing siapa kapan akang tara salat tara ngaji tara puasa jelema nu tara salat tara ngaji tara puasa leuwih hina daripada bagong mata teu seret ayeuna meureun akang pi kamari abdi rumah tangga jeung akang moal peutik teh digegeupan ku babi we meureun nya mata akang teh ayeuna mantau gari itu abdi mah kajeun molor jeung kucing daripada jeung akang eta pantok dipodeutkeun ku pamajikan geceng pamajikan ka tempat hees salakina ngahuleng ngaraga menang di luar pikiran caritaan pamajikanana cek salakina seumur-umur aing rumah tangga jeung pamajikan kakara aing disebut babi ku pamajikan tega kaing pamajikan jargon teh majikan yang molor jeung kucing daripada jeung babi tapi dirasa-rasa ku aing bener omongan anak si Lilis cenah buka pamajikan ka aing dan memang kitu jelema nu tara salat tara ngaji tara puasa leuwih hina daripada anjing jeung babi sedangkeun aing pan boro-boro salat boro-boro puasa kewajiban aing ka pamajikan lain ngumpul ala qadar maraban jeung makean tapi pan kudu ngilmuan ngabejaan salat nu bener ngaji nu bener salat nu bener ngaji nu bener puasa nu bener ibadah nu bener adus nu bener pan aing mah boro-boro ngabejaan aing itu bener teu becus aing kudu buru-buru tobat ke Allah sabab suatu saat aing bakal didakwa ku pamajikan di hadapan Allah aing moal bisa ngalawan pamajikan kudu buru balik aing ka Allah tobat kayaan anak obat ibu lungsur hidayah jeung taufik nyaan ladang dicarekan ku pamajikan teh Pak bageur salakina ti harita mah daek salat sapoe dua poe tilu poe alhamdulillah nganingang 7 poe pas poe Jumaah jam 11 leuwih 15 menit geus balik deui ka imah kan naon geuning wayak ge geus balik kan kali jam 11 leuwih saparapat batur mah kali ari di Jumaahan mani mah geus balik deui era sia teh betul aing di jalan para ngomongkeun naon oh cenah majarkeun teh paingan halodo da aing daek Jumaahan akang ieu boro-boro ka masjid deui bisa hayang nyaho ieu sangsina padang keur jelema nu tara Jumaahan 3 kali jelema teh Jumaahan berturut-turut dicap munafik hatena ku Allah Subhanahu wa taala baru ka masjid oh atuh aing mereka masjid ngan menta samping hiji deui yang naon rek diharudum aing era bo alhamdulillah salakina geus lungsur taufik jeung hidayah ladang dicarekan ku pamajikan beurang dicarekan penting didoakeun lungsurkeun taufik hidayah lungsurkeun taufik hidayah salakina rajin salat rajin puasa rajin tahajud rajin duha cek pamajikan aing boga janji ketika salaki urang soleh teu eureun ibadah tong 1 tahun 2 tahun 40 poe we salaki teu pere ibadah cek pamajikanana aing rek minta hampura kanu jadi salaki nyaan ka ibu ningang teh 40 hiji poe ningang ka 40 hiji poe poe Kemis pas sore kaayaanana rek menuju malam Jumaah jam 10 saparapat salakina karek balik salat Isya bakat ku getol datang teh ka imah keketrok 20 kali pamajikan mah geus siap ngabageakeun salaki di imah make wedak make minyak seungit ngadangka cara bakaka Assalamualaikum Waalaikumsalam kalabat Kang teu dikunci pas bukakeun lawang kamar Astagfirullahaladzim saha eta abdi Kang Lilis geuning sia teh geulis-geulis deui uing gitu loh anak haji oleh nek ka mana sia Lilis geulis-geulis deui ka pasar kaonana henteu ka mana tuh ka mana-mana urang marek babageun akang balik ti masjid kada cek ajengan cenatan di mana pamajikan bapageun salaki uih di mana uih di meni eta teh ganjaran teh badak luar biasa komo akang mah uih berjamaah uih ibadah ku abdi di bapageun meureun ganjaran abdi teh gede halus juga teh ka pasar sia teh Kang naon hampura abdinya naon gitu abdi
abdi geus rumah tangga jeung akang mah 10 tahun bisa aya ucap basa rengkat paripolah abdi nu matak teu geunah kana hate akang hampura cenah beakeun akangnya sing bersih sing bebas. Oh ku aing dihampura ku sia sing bebasnya kan dihampura ku abdi ayeuna teh akang teh alhamdulillah geus daek salat daek puasa daek ngaji tatana baru ngahun baraya baru ngahun ajengan oge baru ngahun akang komo abah jeung mama meni agul cenah bejar teh minantu urang teh pangkasepna minantu urang pangkasepna minantu urang pangsolehna ayeuna mah daek salat daek puasa malah kang cenah aya kabar gembira ayeuna mah gembira naon kang abah teh boga sawah tuh di ditu tuh di Ciheulang di ditu 2 hektar terus ku sabab akang geus daek salat cenah ayeuna mah cek abah teh kok ku akang pacul kabeh goblok siapa sih teh dibikeun lain kang pangaculkeun hungkul di kang naon hampura cenah abdi oh pawel sia mah kang naon kan ieu sakedap naon gitu abdi teh selami teu nyium akang unggal peuting diciuman we ku kucing we eta pun salaki kidulun ku pamajikan cek pamajikan bismillahirrahmanirrahim nawaitu ancap luka lillahi ta'ala ikeun kan nyepot eta bibir pamajikan kana pipi salaki cek salaki ampun naon ieu sia kos medan kang cicing abdi teh kabita ku ganjaran nyaah sia teh meureun ka aing nya mohon kang nya kadua nama abdi teh kabita we ku ganjaran cek ajengan kamari di madrasah ketika pamajikan nyium salaki dengan penuh rasa kasih sayang bari ikhlas lillahi ta'ala eta teh pahalana teh ageung kang sami sareng nesun Haji Ahmad banyak sia Haji Ahmad lain Haji Ahmad mun berhak bakal Hajar Aswad tak mohon cenah eta kang Hajar Aswad ari hajar teh batu ari aswad teh hideung jadi akang bakal cocok dasar 2 batu 3 batu hideung kang naon bari ngaleueut mah tak cek aqua kopi na macan aya susuna eueuh di kalau mau pantak makan aya ge aqua we da 2 siki siga cupang we akan dengeurna tiba baheula nyangka anak meureun akang teh teu beuki cai susu gitu teu beuki cai kopi hampur akangnya can aya kopi na Ciherang we wayahna ti diinum moal kang oh ngah Ciherang mah hayang susu atuh kan can aya susu aya di Ciherang nah sia geuning nawaran pan ku aing teh dipentang inum akang jika terangan di madrasah ya kamari ajengan ngomongkeun ketika pamajikan nawaran ngidumkan jadi salaki tanpa dipentaku salaki eta teh pahalana sarua jeung ibadah khatam Al-Qur'an 3 balikan. Ibu sapoe sabaraha balik khatam Al-Qur'an? Henteu. Mending nawaran minum ke salaki. Osok. Jeung galonan teh mah. Ngarasa miweuh. Oh, sia teh nyaah meureun ka aing nya. Mohon kang. Kang, Naon? Naon? Kang, naon? Ari ayeuna akang apa teu ngomong naon? Malam Jumaah. Kang, Naon ari sia nganahem wae atuh? Gusti gablek salaki. Salat geus daek, puasa geus daek, ngan boloho masih diingu. Kang, Naon? budak geus sarare kabeh ku abdi dibere obat tidur. Supaya geus diganti ku nu beureum ayeuna mah Kang disemprot ku abdi ku baygon. Terus Kang eta teh malam Jumaah. oh, Ari kitu kumaha? Ya Allah, lamun teu kabita ku ganjaran geus hoream da ngomong jeung salaki capek. Ya Kang urang teh nawaran ka akang nawaran. Dipake moal ku akang urang penting ayeuna daripada dilodok soang. oh, nawaran sia teh. Ai sia ku onon teuing ka salaki. Ye Kang cek ajengan di madrasah ketika pamajikan nawaran ka salaki rek dipake teu dipake eta teh sarua jeung ibadah umroh nu ditarima. Karek nawaran anak hungkul. Ibu tos sabar kali ewang umroh? Hah? Mending nawaran salaki unggal peuting. Umroh mah mahal bari hese duitna.
tawaran salaki nu enteng ke tawaran Kang barade yeuh gitu. Gusti nu agung tuh kehidupan rumah tangga akan menjadi barokah ketika pengisi rumah tangga daek ngalaksanakeun sholat. Saha nu kudu sholat lain salakina wungkul, pamajikan kudu sholat, salaki kudu daek pamajikan kudu daek sholat, salakina kudu daek sholat, anak nage kudu daek sholat, pembantu na kudu daek sholat. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Salat duhur, salat subuh 2 rakaat, salat duhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, maghrib dan isya 3 dan 4 sadayana salatullah salamullah Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salat subuh di pagi hari, salat duhur di siang hari, salat asar di sore hari, maghrib dan isya di malam hari. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mudah-mudahan orang sadayana sing biasa ngaraksakana kauntungan kerja lemak nu ngaraksakana salat 5 waktu kahiji diangkat karupok tina kahirupanan kan tina kahirupanan. Nomor kedua wa yu'tillahu kitabahu biyamini, maka Allah bakal masihkeun catatan kitab amalna jaga di akhirat dipalih katuhu. Nomor katilu naon ibu diantawisna jelema nu daek ngalaksanakeun salat ngaraksa salat nu 5 waktu. Nomor katilu wayamuru ala sirati kal barki, bakal biasa ngaliwat kana jamatan sirotol naon jahim sapertikeun kilat. Terasa lajengna wayadkhulul jannata bighairi hisab, tiasa lebet ka surga tanpa aya hisaban berjalma nu daek ngalaksanakeun salat 5 waktu. Mudah-mudahan berkah tina perayaan Isra sareng Mi'raj ieu urang sadayana anu sami-sami hadir, mudah-mudahan sing tiasa ngajaga ngalaksanakeun salat anu 5 waktu nuku urang dikeureuyeukkeun dina tiap dinten tiap wengi. Mudah-mudahan amal ibadah urang masing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala, dosa urang dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Sadayana anu sami-sami hadir tawasul ka Kangjeng Rasul, mudah-mudahan sadayana anu sami hadir urang sadaya sing dipaoskeun yuswa bari barokah, digambilkeun milik rizki, tiasa ngalaksanakeun ibadah bari istiqomah, diwaris ku para putra putu turunan anu saleh sareng solihah. Oge urang sadayana ulah wa kamawat sateuacan candugi kana maut anu husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbi ya Rabbal alamin. Rupina ala qadar ti pribados ngiring asa kitu anu tiasa kasanakeun, kirang sinareung langkung nada siapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal aqu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.